بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن
كفار صدق الله العظيم. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana Allah menekal dina hate nu kedah sumping teh Bu Haji Aah Nurul Muhibah leres dedol doa ti para wargi sadayana parantos direncanakeun ka ieu patempatan. Allah berkehendak lain dua dinten kapengker anjeuna mengalami pendarahan keguguran kandungan. Dugikeun urang nyarios we lain namanya. Dua dinten kapengker anjeuna dikiret. Janten akibatina pendarahan teh ti daerah Banten rengse pangaosan dugikeun ka Karawang teu aya tanagi di parios ka Karawang ternyata kandungan kedah dikiret disedot teh ya. Sadinten di rumah sakit Karawang teras ka TMC Tasikmalaya dirujuk. Ayeuna di TMC Tasikmalaya. Sanes teu ngutamikeun kana pangulem Sahibul Bait di dieu estuning ieu mah qadarullah ece pikeun ningkatkeun keimanan urang ngayakinkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Terojol pertanyaan atuh saha eta lalaki? Dudit ulemna ogenan awewe ieu teh raina pisan pangalitna. Sakedah nama ABG peuting ayeuna teh ngaji teh ka Cirebon. Ngan dipikir-pikir arek naon ka Cirebon da eueuh nu nitah. Geus we nu puguh ka dieu. Doakeun mudah-mudahan Bu Haji sing sehat. Amin. Utamina kangge keluarga besar hapunten anu kasuhun. Mugia sagala pengorbanan sing dicatat ka Allah janten amal soleh. Amin ya rabbal. Oge para wargi sadayanakeun wae bedana saeutik ieu atuh itu mah awewe ieu mah itu mah geulis ieu mah tah kadinya we lah. Atur nuhun Kang. Cai tilu rupa. Tilu botol sarua warnana kabeh euy. Ieu teh saha nu gering atuh. Da teh patuangan teh keur kirang cager euy, cagerna teh sok ku Yakul biasana mah. Sabab cintai ususmu minum Yakul tiap tah kadinya. Siap pengawasan sadayana khususan jalmi nu saroleh urang di Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalakor mah di kardusan daun salam dikeresekan. Ieu jalma katingalina loba pisan nu ngajawab salam nangan saeutikan. Araya ieu teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu dalaukna karamba para hayamna cecempeh nu dariuk cukup loba nu ngajawab salam teu tamat kabeh. Melak jati sisi leuweung diceboran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali
sok atuh sing naremal euceul geus dalahar acan ari dahar diheulakeun ari sora eueuh sok sing jarak-jagra umat Islam teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, sadar, ridho. Moga-moga nu ngawaler salam kalayan tamatur ikhlas barianan sadar dinasibkeun ku Allah tiasa angkat ka markah, tiasa zaroh ka Madinah, ari balik ka beuli sawah, bisa nyieun imah anu megah, budakna soleh tur solehah, milik nasing tambah, rizkina sing tambah, pamajikan oge sing soleh, tumbah tambah atuh. Alhamdulillah, alhamdulillah yakul geus aya euy. Alhamdulillah panitia ieu beuteung teh geus cager ngan tuur macan cager rada leueus tuur teh ieu. Biasana tuur cager teh ku teh pucuk gitu. Keun bae aing malah Kang Deri sing bangkrut sakali. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa billah wa bifadlillah wa bi syafaati Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Widih heula Kang. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul adim wallahu alam bimuradih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hakul walid ala walad salas ayyuhasinal ismuhu au yu'adibuhu wal yut'imhu min halalin. Alhamdulillah. Hatur nuhun Kang euy geus lah aing mah. Atas cekam. Wa qala Ibnu Malik wa fi ikhtiyarin la yazi'ul munfasil idza ta'ata ayazi al muttasil. Amma ba'du, Allahumma nawwir qulubana amin binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Limpah ti payun urang sami-sami manjatkeun puja senarang puji kadat Allah Subhanahu. Salawat mi wassalam pamugia dikocor golontorkeun ka baginda alam buktosna habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi di mana nguping jenengan Nabi Muhammad uraha repeh tapi walar sallallahu alaihi. Beliau adalah makhluk termulia para wargi sadayana. Teu aya sandinganana baginda Rasulullah. Jalma pangkoret-koretna lain jalma anu tara sodakoh, jalma anu pangkoret-koretna lain jalma anu tara zakat, tapi jalma anu pangkoret-koretna ngaku umat Nabi Muhammad tapi tara maos sholawat. Betul.
Matak saur Kangjeng Nabi fadilah sholawat man sholla alayya fi kulli yaumil jum'ah samanina marrah ghufira dunubahu samanina ammah. Sahajal ma anu maoskeun sholawat 80 balikan dina wengi Jumaah maka bakal dihampura dosa ku Allah 80 tahunan. Ulah waka amin da ancan sholawat nage. Insya waka amin amal heula euceu. Matak ieu acara urang dijantenkeun majelis ilmu, urang dijantenkeun majelis sholawat, pamugia ieu acara ruh baginda Rasul lungsur ka ieu patempatan neuteub ka urang sadaya anu maoskeun sholawat tujuanana hoyong syafaati baginda Rasul oge tujuanana hoyong ganjaran pikeun kangge ieu murang kalih anu parantos dihitan sehingga jantenkeun murang kalih anu micinta micontoh kana akhlakna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Yo sadayana sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Keluarkan suarana sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi aina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Yo Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna wa hasil maqasidana. Mugi Gusti ngaberkahkeun kana Rajab sareng Sya'ban. Mugi Gusti ngaijabah sadayana pamaksadan. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna wa hasil maqasidana. Raqqat aynaya syauqan wa li taibata darfat isqan fa ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan sallu ala Muhammad as-salam. Yo bersalawat salam ke baginda Rasul. Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Ibu nuju salam ke baginda Rasul ulah cari cingwai angkatkeun pandanganna ka luhur kieu ya. Sok angkatkeun ka luhur kieu ya, ka luhur sok. Angkatkan ka luhur, kakirikeun asala tah gitu daripada ngaharulang wae atuh. Ye are ngangkatkeun panangan kieu ece ulah kieu nya kade. Jadi pengker mah kieu asa. Ditingali gerak ece tanu gigir ngangkatkeun panangan kieu berarti kelekna bau eta teh. Sok angkatkeun panangan ka luhur sing saksi di yaumil kiamah ieu panangan ka luhur teh urang ing syafaati Kangjeng Nabi amin. Yo assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah. Assalamu
alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Salawat mi wassalam kadua kalina pamugia dikocar golontorkeun ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiatna tugdugi ka urang sadaya. Pamudah-mudahan urang sadaya jaga kaing respona syafaatul udma di yaumil qiyamah timantena. Amin ya Allah ya rabbal. Master of ceremony penartib wanci jem ulah bari ngoprek komo bari tibra bisi dirawu ku kelong tah gitu. Ulah fanatik lah orang sholawat yo. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah ala yasin habibillah. Hirup loba nyeriha komo lamun teu kabagi BL nu disalahkeun bapak anjir. Majar maneh goreng. Alah sing sabar Pak RT. Salawe teh 25 mobil sedan cetna hejo, awewe zaman ayeuna bisa dangdan teu bisa. Alah ngararaku gini kan. Aya simet menigaling ningal kutu di ceoneng, ari beungeut meuni glowing ngan hanjakal huntuna. Geus ulah fanatik lah aya nu urang sholawat we. Salatullah salam ala toha rasulillah, salatullah mullah ala yasin habibillah. Tos ibulah orang diberadegeun wae lah ngajina orang disingkat wae laras kita. Dan ngaji mah dipanjang-panjang kita rada diarapalkeun ieu. Nu penting mah ngaji mah singkat padat melekat ka dia poho balik mawa ilmu anu mangfaat. Kita kana hakaneun. Ieu Kang dari saja syukuran ke Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ieu syukuran termasuk tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Para wargi sadayana ieu termasuk tafakur ke Allah, ngajalankeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi nu ngalangkungan putrana nyatana Cep Niko. Luar biasa ece ieu anjuran pikeun urang sadayana. Sabab urang diparentah ku Allah tafakur, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Urang tafakur kana dadamelan Gusti Allah para wargi sadayana, wala tafakkaru fi datillah, ulah tafakur kana dat Allah. Sabab urang mah panonna ge panon basor, hatena ge mata hatena ge masih keneh katutup ku cahaya-cahaya dunia. Benten sareng jalmi nu saroleh di dieu seueur makom karamat, seueur para wali paningali nage hatena ge geus ningali ka Allah, paningali basiroh. Urang mah pikeun jalma nu biasa loba dosa, urang tafakkaru fi khalqillah, tafakur kana dadamelan Gusti. Matak ibu bapak sadayana, yuk tingali geura ece akang sadayana, urang teh hirup di alam dunia teh moal leso tina ujian jeung cobaan ti Gusti Allah. Betul. Saur Ibnu Athaillah, ad-dunya mahallul lil balwa, dunia teh tempatna ujian jeung cobaan. Betul. Ieu tarik teuing teu abi ngomong ce. Henteu, ieu huntung hareup teh palsu ieu. Lamun tarik teuing ngomong sok ngacelang huntu teh. Ngaji ce di Garut tarik teuing ngomong celang teh huntu ngacelang. Di Payun aya Pak RT pingsan dipariksa ka dokter, kunaon RT pingsan si horeng katingang huntu euy. Matak urang tafakkaru fi khalqillah, tafakur kana dadamelan Gusti Allah. Sabab ad-dunya mahallul lil balwa, dunia teh tempatna ujian jeung cobaan. Betul.
Di harapan orang teh ibu bapak lain harta, lain pangkat, lain jabatan ece akang sadayana. Nutur pada di harapan orang teh kematian, betul. Mata para wargi sadayana ya tafakkaru fi khalqillah. Yuk urang tafakur kana damelan Gusti Allah. Tingali we anu aya dina awak urang kabeh ge bakal hancur leres gitu aja. Tingali sababaraha bulan ka tukang di Cianjur ku Allah diberi gempa bumi. Imah bertingkat hancur, betul. Mobil mewah ruksak, motor leungit, loba jalma nu maraot teu kapangih, awewe nu make emas maraot tah di Cianjur teh ece. Tah di Cianjur make emas maraot tah. Kada tah nu make emas sok. Daripada eta emas teh dibawa maot mending kumpulkeun kana meja ka dieu sok bukaan ku ece. Urang dibikeun kakang ajengan satempat di dieu jang ngalegaan madrasah jang ngagedean masjid ek dipasikeun moal eta emas ku ece dibuka moal ka dieu keun. Moal ece maot sia ta isuk. Ibu bapak sadayana ya Allah, ternyata orang masuk salah persepsi. Ujian terbesar teh cenah wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Ujian terbesar teh cek urang mah ece hirup teh sieun teu mangih da. Sieun teu mangih be. Sieun tadi disebut beung. Nutur padahal kabeh eta teh panah ruksak, betul ece. Yo orang tapakur nu aya dina awak urang geura kabeh bakal ruksak laras kitu. Yo mata ruksak, telinga sok atuh nyora atuh nu genut. Nyarora graso. Area nu genut aya. Nu genut eta teh loba ting barang dahar. Urang doakeun nu garanut sing baregang. Nu begang sing garanut. Nu penting loba dukungan ti salaki sia teh. Kana duit wae. Yo geura nyora ece urang tafakur we kana awak urang mata ruksak, telinga, hidung, mulut, wajah, bujur. Survei membuktikan. Eta bujur nu dipake diu ku ece ruksak henteu. Ruksak ece. Anyar kawin mah eta bujur teh hareupeun salaki teh hayang hitut game diempet-empet. Hayang hitut diplastikan, hayang kiih ditahan. Ayeuna geus rumah tangga geus karolot kieu, salaki balik rajaban keur cicingna korsi kieu. Ece ngalewat cek ece teh perepet. Cek salaki teh anyir aya kenal pot bitu. Matak awewe mah sok loba hilap ka salaki. Itu. Matak tas pengajian syukuran kieu teh lalaki teh kudu loba dicintai yang benar. Nah dicium sih ece. Atuh gara rogus berenang salaki dicium wae. Da mungun salaki ece ki dicium ku ece ece na bau jengkol. Matak loba nu cerai teh akibat jengkel ku ece. Akibat jengkol. Bener ruksaknya cenah. Ya Allah segera orang tapakur kana dadamelan Gusti Allah ece. Mata ruksak, telinga ruksak, bujur ogeuna ruksak laras kitu aja. Matak ieu pangajian teh urang tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Tingali tafakur kana dadamelan Gusti Allah. Kita disyariatkeun ka Nabi Ibrahim alaihi salam ternyata ece akang sadayana diestafetkeun deui ternyata ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberjalankeun eta sunah Rasulullah ternyata dugikeun ka urang nu janten ummatna. Tujuan naon khitan nyatana pikeun ngakhitan murang kali teh pikeun ngabersihkeun anu jadi budak laras kitu. Jadi sok aya paribahasa kieu cenah. Budak teh geringan wae cik atuh dikhitan. Bener eta teh ece. Budak teh senari riwit wae cik atuh dikhitan bener eta teh. Jadi tina khitan teh matak nyihatkeun nu jadi budak laras kitu ece. Kaduana ngajalankeun sunah Rasul ieu termasuk khitan teh ibadah anu nyeri sabab ibadah teh kabagi 3 kategori. Hiji aya ibadah capek, 2 aya ibadah ngeunah, 3 aya ibadah nyeri. Naon ibadah capek? Ibadah haji, ibadah umroh, beak puluhan juta, beak ratusan juta haji jeung umroh eta ibadah anu capek. Tapi kacapena ibadah haji ibu bapak sadayana ternyata aya satu hal kebanggaan dina perkawis ibadah anu teu tiasa diungkapkeun laras kitu. Eta ibadah anu capek. Ibadah anu ngeunah nyatana nikah laras kitu aja. Nikah ngeunah henteu.
Ibadah anu ngeunah nikah nu katilu ibadah anu nyeri nyatana khitan. Naon ari khitan? Qad umma yugafi hasapatu hatatan kasipakuluha ngeureut hiji perkara anu matak ngahalangan kana hasapahna eta budak. Jadi ngeureut naon di dieu tah? Urang diutamakeun heula ieu teh naon ceu ya? Heueuh bener. Ayeuna mah urang dibayangkeun mah heula ieu teh bobogaan salaki eueuh ya. Tah di dieu teh aya nu buleud naon ngaranna? Tah anu ngahalangan kana ieu nu buleudna ye tadi keureut ieu ibadah anu nyeri. Pikeun naon ibadah nyeri disunatkeun pikeun eueuh? Ternyata pikeun budak ngajarkeun budak sina sabar sabab ti leutik keneh budak diajarkeun nyatana sina korban getih anu aya dina gagaduhanana. Betul? Sina korban naon getih? Ternyata budak sina diajar sabar sabab aya katerangan innallaha ma'as sabirin. Allah deukeut jeung jalma anu sabar. Tong dikira ieu teh ngayakeun acara kieu teh. Panggungna badag loba sayang odek. Sagala aya euy. Ieu ge badag di Bandungan seueur. Ieu teh ngorbankeun hayang jadi budak anu soleh. Laras kitu. Urang tingali geura ece akang sadayana ti mimpi di kandung ieu cep niko kuno jantan ibuna Burini. Ternyata dina yuswa 4 sasih dikumpulkeun sadaya kulawarga baraya ajengan santri ngayakeun acara riungan 4 bulan para wargi sadayana di dinya beak 2 juta rupiah. Ternyata tujuanana hoyong jadi murang kalih anu soleh. Geus katingali can kasolehan anu jadi budak. Geus katingali encan. Acan nabeteung keneh dinca kana 6 bulan 7 bulan para wargi sadayana diriungkeun deui santri dikumpulkeun tatangga dikumpulkeun ngaraji Quran di dinya 7 bulanan beak 2 juta deui geus 4 juta tah tujuan hayang budak soleh geus katingali kasolehan anu jadi budak acan geus 7 bulan ninca kana 8 ninca kana 8 bulan gubrag ka alam dunia dibawa ka bidan beak 2 juta geus 6 juta tah tujuan hayang budak soleh geus tingali ka soal jadi budak acan tuluy budak teh ninca kana umur 40 poe tuluy kurang teh sok aya marhabaan atawa geus puput dina 7 poe marhabaan diulam deui marhabaan para tatangga sadaya teh beak deui 2 juta geus 8 juta tujuan hayang budak soleh geus katingali kasolehan jadi budak acan geus nicak dewasa budak teh ayeuna dia geus gede cep nikot teh tadi geus beak 8 juta ayeuna acara khitanan beak meureun puluhan juta mah 30 juta kekian teh eueuh 38 juta tujuan hayang budak soleh geus katingali can kasolehan jadi budak acan leres kitu tah ieu termasuk jalan ibadah tafakkaru fi khalqillah para wargi sadayana ditawasulkeun pikeun jadi budak pengorbanan sagala rupana para wargi sadayana tetep budak hayang soleh mah hiji hakul walid ala walad salas ayu hasinal ismuhu berengaran anu sae ayu adibhu pasihan pendidikan anu sae buktosna pendidikan agama leres kitu deketan para ajengan deketan para keyu titipkeun ka pasantren. Sabab lamun urang jauh ti para ulama jauh ti para kaisar Kangjeng Nabi sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama bakal datang hiji zaman umat kami jauh ti para ulama jauh ti para kiai jauh ti para ajengan Allah ngalungsurkeun 3 cocoba naon 3 cocoba eta teh hiji yarfaul barokata min kasbihim dicabut barokah kasabna ku Allah hartana loba bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah jauh ti ulama jauh ti kiai eueuh akang eta harta mual barokah naudzubillahi min matak deketan kiai deketan ajengan ku jalan pangaosan naon ari ngaji ngahaja-haja neangan aji naon ari aji teh pangaji naon pangaji teh harga jalma anu daek init ngaji bakal menang harga ti samenang penghargaan teh Gusti mata kudu daek ngararaji aya geuningan laguna eueuh dina judul hayu ngaji nyokot nada tina hayang kawin kupingkeun gerah heulanya hayu ngaji ji hayu ngaji elah eta sinden euy mah
Kawajiban berang peting ulah lali, hayu ngaji ji hayu ngaji. Kolot budak boh awewe boh lalaki, ajakan tatangga laras gitu. Rejeng babaturan indit babarengan dararatang ka pangajian, omat ka pa RT oge ka pa RW, ulah hare-hare masyarakat ajakan hade, hayu ngaji ji hayu ngaji. Tah didinya sok nyebut euy mah. Sok bareng atuh, hayu ngaji ji hayu ngaji. Emak bapak omat ulah rek poho, daek ngaji sangkan henteu bodoh leres gitu. Ujang nyai omat ulah rek lali, daek ngaji sangkan menang pangarti. Sing saha jalma emak ibadah teu jeung elmuna emak, mangka amalna emak teu ditarima ku Gusti Allah, teu ditarima emak hayu ngaji ji hayu ngaji. Alah aing meni pedo bener mending ajak edan sakali diajak ngaji mah da teu langsing harulang. Sok atuh bareng ayeuna emana hungkul we sok. Sing saha jalma ibadah teu jeung elmuna, mangka amalna hayang naon. Eta geus kolot atuh emak-emakan we. Mata kesing daek ngararaji laras gitu aja. Sok deketan para ajengan, para kiai, para ustad aya mingonan lo sok pulah pilih ke ajengan teh. Ieu mah aik minguan tengah rumpul heula di hareupeun tatangga, ajengan saha ieu nanya euy nu ngawurukna ya. Ajengan ieu urang balik ieu sia teh masuk nyeniran cenah. Ulah kitu ece ke ajengan teh laras gitu. Tingali cariosanana ulah ningali nu nyariosna ece laras gitu. Lamun urang ningali nu nyariosna, setiap urang ningali nu nyariosna ece lamun nu nyariosna salah da urang resep kanu ngobrolna salah oge nan dituturkeun, tapi tingali cariosana nah laras gitu aja. Masya Allah, matak daek kararaji hasil tina ngaji nyatana budak soleh tur solehah ece ogenan jadi termasuk awewe solehah. Nu ngaji mah lain termasuk awewe runtah laras gitu. Apal ece awewe runtah? Panona alus, irung alus, bewer anjir. Aing mending kene kieu ditempoti hareup ti gigir meuni. Alah, semuanya ngan hanjakal pisan kalakuan. Sok bekaseun gunta ganti jalo teu sirikna unggal minggu, nah hakuna nu geulis lobanu euy. Nah hakuna nu bangor lobanu aya ajengan nu kieu nya euy. Siga nama ngarasa asa aing hade rupa bisa payu kasasaha tungtungna jadi cilaka kulit kelir koneng cangkang huntuna bodas tipung biwir berem-berem panon coklat kopi nganaha atuh bat di mumura geblek hirup daek jadi ulah bangga bisa gunta ganti pemojong pohodi. Alah sing areling sia teh keur ngaji. Gusti ari kanu kieu mah nyambung. Ya Allah, matak daek ngararaji ece sangkan naon, sangkan budak urang soleh, sangkan harta banda urang barokah insya.
tingali saur Kangjeng Nabi urang jauh ti para ulama, jauh ti para kiai, jauh ti para ajengan, para wargi sadayana wa yusallituhum sultanan dolima, bakal dibere pamimpin anu dolim. Ari pamimpin anu dolim teh anu teu nyah karahayatna wau keur butuh wungkul kacumponan pangabutuhna mah tara wau ieu leres kitu. Kamari keur loba nu nyaralonkeun daratang ka dieu menta dukungan geus jadi sok daratang tara. Urang mah diibaratkeun ngadorong mobil butut didorong mobil butut geus maju cesok ngiring tara. Anger we nu ngampar-ngampar, nu nabeun-nabeun, nu lapar-lapar, nu seubeuh. Geus ulah sok main politik ayeuna mah nu penting mah urang ngaji, tujuan tolabul ilmi, sangka naon sangkan jadi jalma anu meunang penghargaan ti Gusti. Leres kitu aca. Ya Allah, kamari mah da loba batur jadi dulur, dulur jadi batur, alatan beda pilihan res. Geus ayeuna mah urang ngahiji deui ieu dina bulan Saban litathkhiril qalbi pikeun meresihkeun hate urang sadaya. Sabab kunaon hate kudu dibersihkeun dina bulan ayeuna ngayakeun acara pangaosan kieu para wargi sadayana. Ternyata urang bade nincak kana sasi Ramadan pikeun naon litathirir ruh, bulan Ramadan pikeun meresihkeun ruh urang sadayana. Betul. Matak urang piceunan penyakit-penyakit anu aya dina hate urang sadaya leres kitu aja. Yo bersihkeun penyakit-penyakit hate nu aya dina hate urang sadaya. Sangkan naon? Sangkan litatkhiril qalbi dina bulan ayeuna hate urang bersih. Engke dina bulan Ramadan urang ngarasakeun nikmat lezatna ibadah. Kunaon Allah masih keneh manjangkeun umur ka urang nepi ka ayeuna. Ceuk Allah dipanjangkeun umur, lain jang neangan harta, lain jang neangan jabatan, lain jang neangan pangkat, tapi ceuk Allah bisi hayang ngasaan keneh lezatna ibadah di alam dun. Sabab di akhirat na eueuh ibadah deui, di akhirat na eueuh zakat deui, di akhirat na eueuh salat deui, di akhirat na eueuh ngaji deui, di akhirat na eueuh puasa deui, di akhirat mah tempat lungsurna ka nyah rahmati Allah Subhanahu. Laras kitu eueuh mata sok deketan para ulama. Kamari seueur nyaralonkeun abdi kalah panas eueuh hayang jadi presiden euy. Doakeun ci abdi sing jadi presiden. Lamun abdi jadi presiden pokokna mah jalan ka dieu moal aya nu butut rek dihotmi kabeh lah. Aminan. Lamun abdi jadi presiden masjid di dieu ku abdi ditilu tingkatkeun tadi ruwag nu di dieu. Insyaallah kangge RT RW ku abdi bade diangkat atanapi bade dipasihan mobil inventaris. Mobil carry buek. Saupami jadi AFB presiden eueuh insyaallah kangge guru simkuring ajengan di dieu bade diangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan. Lah ngan biasana lamun calon janji-janji teh teh 10% bohong 80% wadu leres. Geus we lah ulah main politik urang mah hayu urang ngaji hayang udag ridho ilahi leres kitu aja. Matak dina ngaji ieu doakeun mudah-mudahan cep niko sing jantan murang kalih anu micinta miconto kana akhlakna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha karami abdi sadaya tawasul ka Kangjeng Rasul nu agung sareng ka kulawargina sahabat sareng ummatna ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir ma madaya wasi'al karami iya sadaya jamaah do'ana mugi ijabah amin. Mugi sering angkat zarah ka Mekah sareng Madinah ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha
ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Budak hayang soleh berek nami anu sae, pendidikan anu sae, buktosna pendidikan agama. Betul, sabab budak teh amanah ti Allah, setiap datang amanah titipan ti Allah. Boro-boro salat budak ogina amanah sok diuji ku Allah. Leres kitu aja. Sebab jalma nu kumelentang di alam dunia moal esot tina ujian jeung cobaan ti Gusti Allah. Betul. Yo gerak tingali ibu bapak sadayana, boro-boro urang predikat jalma biasa, predikat nabi ogenan diuji ku Allah. Sabab di dunia mah tempatna ujian jeung cobaan. Betul. Nabi Ayub alaihi salam diuji ku Allah, ternyata di pasihan panyawat kista budug saawak-awak Nabi Ayub. Diusir ku masyarakat na ujlah ka hiji gunung. Dina hiji waktu Nabi Ayub hoyong barang tuang lungsur ka perkotaan bade meser tuangan, acisna diuihkeun di tukang dagang sabab bisi aya panyakit anu nular dina eta acis nepikeun ka ngacelak cai soca Nabi Ayub. Sabar we leres kitu aja. Ieu nu diuji ku anak. Tingali boro-boro urang aja jalma biasa nabi ogenan diuji si Nabi Nuh alaihi salam boga budak namina si Kanan teu iman ka Allah, teu iman kanu jadi bapa, kan cilaka satikerelep na si Kanan. Betul. Diuji ku salaki, diuji ku pamajikan, diuji ku anak, diuji ku tatangga. Matak urang teh ece hirup di alam dunia moal esot tina ujian jeung cobaan teh Gusti. Ya tak sohibul hajat keur diuji ku Allah. Geus 3 bulan ngulem haji aah cenah mah. Nu datangna celek adina bari lalaki. Ih, urang tafakkaru fi khalqillah ye, lamun tingali kana dadamelan Gusti Allah tafakkur, ieu teh sing jadi jalan makrifat ka Allah. Leres kitu ece. Urang ngimankeun kana qadarullah, kudrat iradat Allah. Betul. Yeuh, palebah dieu para wargi sanena urang perluna ngaji teh setiap nu tumiba ka urang ditarima ku ilmu ulah ku nafsu. Lamun ku nafsu moal aya rapihna, tapi ku ilmu mah langsung ka Allah Subhanahu wa taala. Leres kitu ece. Diuji ku salaki. Boga salaki teh gawena teh nguseup jeung nguseup. Aya tukang nguseup di dieu. Sing sabar. Pemajikan salaki tukang nguseup teh. Yeuh mah salaki balik nguseup dipotongkeun jujurna. Salaki teh eling eueuh isukna nafsu sia meuli parahu tah. Da cenah eta ajeung ngantas nguseup teh tara balik sok ka pos kamling adeun garapeh nepi ka subuh. Aya tukang gapleh di dieu. Eureunnan tah tukang gapleh. Matak paronok umur sok gapleh mah. Doana nu bener cenah gapleh mah plok modar. Balak genep kacekek. Geuningan ajengan nyaho kapan aing osok. Diuji ku Allah, ya Allah sing sabar coba. Sabalikna salaki boga pamajikan diuji ku Allah, boga pasalaki teh boga pamajikan teh gawena teh unyak anyuk jeung unyak anyuk eta pamajikan. Tukang anyuk di dieu. Dasterna 1000. Katelna 1000. Eta unggal poe Senin ngalabring ka imah Cenoneng. Bade ka mana ce? Bade tepang sareng Mang Haji cenah. Sugan teh Mang Aang mana? Sugan teh Aang Haji, sore teh Aang Suran. Buuk ditiungan, baju awak digamisan. Pas poe Senin teh ara remok di imah Cenoneng. Jang jina Sabah. Aya nu kitu aya. Saya berjanji. Aing kumaha atuh nasibna ieu umat Islam. Aduh. Aya nu kitu aya jadi aya. Eureunnan eueuh. Nyata Bang Emok ada remok geuningan. Di ditu imah teuing di dieu mah. Sami. Udah sok kararieu abis sok ningalikeun lain nempo sok kaciri gitu tah. Da tukangan imah aya grupna yang kararieu we tah. Saya berjanji. Eta janjina sabah. Eureunnan eueuh sok naon rupa hal urang ngaji rajaban terus muludan terus dibere ti salaki arek gede arek leutik sing jadi awewe solehah tarimakeun. Leres kitu. Ingsa kusalaki balik ti kota ieu mamah 10 juta sapoeun cukup moal
Cukup ya mama 5 juta samingguan cukup moal. Datang deui Kang Deri yeuh teteh 10.000 satahunan mah moal. Da ayeuna teh cenah kerupuk keur mahal bahan-bahan. Wayahna 10.000 we satahunan mah moal. Mahi ku ceubelikeun kana kalender soknya. Salaki hayang udud girelengkeun Januari. Salaki hayang susut tinggal tinyuh Februari. Salaki hayang angeun tinggal leob ku aja salaki. Naudzubillahi min mata sok Kang Deri teh Rini lebetkeun budak tos dewasa ulah nyaah kanu jadi budak ulah hariwang budak di pasantren insyaallah ieu amanah titipan ti Allah murang kali teh yuk lebetkeun ka pendidikan agama ieu pengorbanan pikeun murang kali hartana banda tanaga emutan yuk namina anu saeh tinggal pendidikanana nu katiluna budak hayang soleh teh wal yutimhu min halalin pasihan katuangan anu halal. Kena Kang dari tukang kerupuk budang hayang soleh unggal poe budak tidak beredahar teh jeung kerupuk eta budak balik sekolah SD ka angin kenyang sang dina keresen keun bae kerupuk ge asal halal leres kitu aja ya Allah imah budak hayang pinter hayang soleh dibere daging kajeun meuli cekerna we euceut teh ka pasar teh ceker hayam meuli ceker 5.000-an bari siihna teh dipiceun ku euceut diksa diangeun didahar ku budak eta siihna nyuit kana pipi soeh sadia ye ari ngaput beungeut budak euceut nepi ka 10 jahitan beak 300.000 meuli ceker 5.000 mahal keneh meuli ceker mahal keneh ngaput bibir budak. Tah palebah dieu urang mah euceut ya Allah matak asupkeun budak ka pendidikan agama yakin ku pendidikan agama mah budak teh jadi soleh ingsa yuk jadi seueur di para ajengan seueur para kiai seueur para ustad yuk ku urang deketan elmuna euceut sadap elmuna para ajengan insyaallah lamun deket ka ulama harta banda urang barokah pamarentah bakal amanah lamun urang euceut deket ka para ulama yakin ieu ujian terbesar ti Allah ternyata ujian terbesar teh lain sieun teu mangih dahar lain sieun teu mangih beas lain sieun teu disebut beunghar tapi ujian terbesar teh maot sieun teu nyanak iman sinareng is matak ieu tah ujian terbesar mah euceut maot hayang nyanak iman jeung Islam yuk urang sing tararakwa ka Allah ngararaji deketan para ulama deketan para kiai utamina ajengan satempat ingsa Allahumma sholli wa sallim wa barik seueur ujian mah euceut lah atuh kang ajengan ngaos ka di Banjar tatangga ka Tongoh ternyata aya geura eta mah euy abdi teh ka ini kana mobil tersoreng teh mobil teh tetepi euceut dijemput kana motor jalan butut ari pas datang motor teh motor peragi narikan kai gini nganubanna di rantean sok cenah ajengan naik datos wengi cenah mustami tos seueur aduh aing diuji ku Allah ieu euy naik kana motor hese dijubah aduh muntang ka tukang OB helan cenah ieu digas sakaligus aing buru-buru muntang kana beuh tukang ojek motor gancang teuing ku abdi teh cekek lah itu merentangan we eta diuji ku Allah ya Allah teuing ari pas datang ka lokasi teh ya Allah kalah parerea omong jeung tukang ojek cenah abi mah kakara ajengan penumpang jiga kieu cek abi ge sarua cek Kang abi ge kakara pom tukang ojek jiga kieu Gusti luar biasa na acara rojaban datang ke lokasi mustami aya 2.000 mah euceut di dieu 2.000 jeung teu hadir meureunanya malahan main geus balik ti heula ngadenge diwakilan keun nu balik ti heula sing dipegat jurig mun teu dipegat jurig sing nyusul ka imahna sabab ngaji teh euceut urang teh di dieu teh dihadiran ku malaikat bade naon malaikat bade nyabutan dosa urang nu keur pangajian beres ngaji teh beres bersih dosa urang teh leres kitu euceut dicabutan tina punuk ti dieu keur ngaji teh dosa teh cetut matak tong aneh lamun keur ngaji ajal mah kikieuan we tah eta teh keur cabutan dosa cetut tah si eta mah teh mimiti gek nepi karapi hayeuh we kieu berarti eta teh loba do tuh cara rangkat bersih dosana ya Allah eta dosa dibawa ku malaikat euceut ka manakeun yeuh ka langitkeun dosa orang dinu keur pangajian mangga nyangakeun langit dosa orang dinu keur pangajian cek langit teh mung teuing piraku manusia nu bar dosana kuring nu mikul bebanna
Jung bawa deui malaikat disangakeun ka lautan ka sagara ku malaikat nampik teu narima dosa urang sarerea eta teh. Datang deui malaikat ke patempatan kasahakeun cenah ieu dosanya euy. Dosa euceuk dosa akang ka nu ngawakilan haji kitu. Mung teuing balik mama dosa batur. Keur bingung kitu malaikat kasahakeun ieu dosa leos we nu balik ti heula. Kari-kari pangajian can bubar euceuk. Cek malaikat teh top tah nyerenkeun cenah. Tuh beda hek balik teh tulus. Ya Allah, teuing para wargi sana. Iya ujian terbesar mah euceuk ternyata lain wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Ujian terbesar mah euceuk maot sieun teu nyanak iman sinarang matak yu urang manfaatkeun umur anu masih ayeuna ngarenghap urang waktu urang nu ayeuna euceuk akang sadayana kade urang setiap arek ngaji pepeujeuh sarolat heula leres kitu aja ye sabab urang kamari tos rojaban ternyata urang metik hasil teh rojaban salat wayahna yu urang arek init ngaji ge kudu salat yuk engke dina Ramadan urang sing giat rajin dina salat utamina salat tarawih ulah bersatu ti hiji nepi tanggal 10 pinuh masjid teh bersatu 11 ka ditu mah buru bertinggal 1 leres kitu mata ka hade euceuk akang sadayana ngararaji lah yuk geura euceuk tingali geura ayeuna mah atuh da masjid teh geus disebutna teh markas aki-aki da baheula mah memeh magrib teh pinuh ku budak laleutik leres kitu ngahareang di masjid teh indungna ngabring bapana ngabring ka masjid ayeuna mah nitah hungkul ka budak teh disebutna teh masjid ge markas aki-aki ku budak pemuda areuweuh nu ngorana teh ek ngahudangkeun saur ge waos kantun 3 cenah paur sok geura lamun ku budak pemuda waktos tabuh 3 sahur betul di kota mah geus raruksak akal budak teh ceuk budak ngora teh ku tawuran teh ya Allah sedengkeun akal ruksak alatan minuman keras ladenan liman akala tidak termasuk orang yang beriman yang tidak berakal betul matak euceuk jauhkeunlah budak-budak urang tina minuman keras anu matak ngamabokeun betul yuk bilang no ulah pada narkoba bala-bala yes atuh so. Narkoba bala-bala oplosan kokosan hasem-hasem ge yes tawuran ta'aruf jablay janda anyir aya randa di dieu aya yes sugan teh di abdi hungkul ceuk randa teh di dieu ge loba euy di abdi mah randa teh rupa-rupa aya randa tipe KTP kolot tapi pulen aya randa merek Hitachi hitam tapi cihuy aya randa kijang panter kaki panjang pantat muter aya randa Toshiba Toshideung bau deh matak sok geura budak pemuda pinuhan masjid ku salat berjamaah yuk ulah nitah hungkul ka budak teh tapi urang kudu init ka masjid babarengan jeung indung jeung bapa budak karunya sok kahaleuangan budak manitah ngaji indungna mah nonton TV bapa nanya kitu deui teu beukieun kana ngaji laras kitu mun disamper pangaosan alasan nyeri sampean teu cara kana hiburan jauh ge kukurusukan komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjid mushola coreng cang tiluan ge reujeng tihang naudzubillahi min matak doakeun non rupa hal pengorbanan ieu Kang Deri pikeun Cep Niko nyatana pengorbanan sadaya harta banda tanaga emutan mudah-mudahan ieu Cep Niko teh janten murang kali anu micinta micontoh kana akhlakna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diralat deui janten
murang kalih anu tiasa bakti ka Allahna migawe hade kanu jadi ibu ramana berguna nusa bangsa katut agamana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para wargi sadayana, mudah-mudahan riungan urang sadaya sing dicatat ku Allah janten amal soleh. Oge urang sadaya sing dipanjangkeun umur urang sadaya, Rajab diberkahan, Saban diberkahan, oge panjangkeun umur dugikeun kana sasih Ramadan. Amin ya Rabbal. Parantos tabuh 11 langkung saparapat parantos wengi ayeuna mah urang dipungkas ku doa, urang maoskeun sholawat sasarengan nyuhunkeun karena Allah tararatih ngaradegi sadayana karunya titos isa caralik wae. Yuk tararatih sadayana tamprakeun dua pananganna ece, urang mangfaatkeun ieu waktu, urang mangfaatkeun ieu bulan, mudah-mudahan ku sholawat ieu non rupa hal ieu di lembur sing nyeuten lembur anu barokah. Amin. Rumah tangga urang sakinah mawadah warohmah, milik rizki urang halal seueur tur barokah, turunan urang sadaya nyatana soleh tur solehah. Amin ya Rabbal. Tamprakeun dua pananganna ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawat alaika asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnik ma ra'aina qatu ya wajhal sururi Allah ya Assalamualaikum ya Rasulullah ya Rasul salam. Assalamualaikum ya Habiballah ya Allah lunsurkeun ruh baginda Rasul ka tempatan ya Rabb. Tetep abdi sarejetenkeun murang kalih abdi sare soleh tur solehah ya Rabb. Laika anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri Allah ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Syafika Muhammad Biansa bin Bapak dari bin Biansa. Salam alaika salawat alaika ya habibi ya Muhammad ya arusal khafitaini ya muayyad ya mumajjad ya imam Malik belataini Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam. Rabbi hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Niko Fabrian Maulana bin Bapak dari Maulana Nugrah. Allahumma rizqna rizqan thayyiban. Marhaban ya Rasulullah ahla marhaban bika inna bika nus'ad marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jadal husaini ya nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيله يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد الله ربي بلغنا بجاهه يا الله بجواره خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر من شانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك mengacara lik di sadayan as'alukal ijabah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hatur nuhun kasadayana sanes hoyong lami ece kumargi waktu setenya kapan hawatos capek tes ti anjing-anjing mula ecenya saya serang leres nanti Allah subhanahu wa ta'ala lepat sarang kirang tina kawaduan sim guring doakeun mudah-mudahan ieu Cep Niko Febian Nugraha khususna umumna turunan urang sadaya janten turunan soleh tur solehah amin ya robbal alamin doakeun terakhir kangge sakali deui nya